Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azizil dhamin al-harisi bil mu'minina raufir rahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wa mursalin salatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'awatina bisuratin amin wa salli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dzil quwwati inda dzil arsyil makin al-muta'in samal amin Jibril wa ala sairil sa'il malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuruna Allaha kamatsalil hayy wa masalul ladzina la yadhkuruna Allaha kamatsalil mayyit. Insyaallah ya pengawasan urang kawitan ku munajat ka Allah Subhanahu wa taala naon margina margi sim kuring yakin apal kana sadayana anu hadir dina ieu pengawasan ieu sadayana jalmi anu harirup nya insyaallah nya harirup keneh nya jatawisna upami jalmi maksana hirup hatena gitu Ibu hirup hatena lantaran ngarasa kapanggil ka kaonan ku Allah Subhanahu wa taala ya hirup aya nyamargi aya jalmi teh 4 rupi Ibu aya nu hirup dohir paeh batin aya nu hirup dohir hirup batin aya nu hirup batin paeh dohir aya nu paeh dohir paeh batin alhamdulillah tah anu dua anu bakal salamet anu mana anu bakal salamet nyaeta anu jalma anu hirup batinna tak sok sanajang tos maot dohirna jeung jalma anu hirup dohirna sareng hirup batinna mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi anu hirup dohirna hirup batina amin ya rabbal alamin. Ibu resep kanu hirup resep kanu leuleus resep kanu paeh resep kanu hirup di mana-mana oge nya muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin hirup ka urang sadayana mudah-mudahan hirup urang disarengan ku uripna disarengan ku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala
Sehingga urang sadaya tiasa nyampurnakeun kana iman Islam urang sadayana dianggo bekal kanggo urang sadayana hirup menuju kana kahirupan anu langgeng anu teu aya batasna nyaeta kahirupan akhirat. Kahirupan di akhirat eta langkung utami tibatan kahirupan di alam dunya ieu. Tehilap sholawat ni wassalam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin, atba'in tabiin tulugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun umat anu henteu putus harapan tina rahmat Allah. Tawisna urang sadayana ngadawamkeun nya, ngadawamkeun kana istighfar sok sanajan istighfar urang henteu sapertos istighfarna jalmi-jalmi anu jalmi-jalmi anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Teu sapertos istighfarna para nabi, teu sapertos istighfarna para wali, teu sapertos istighfarna para kiai, tapi dasarna mah kewajiban urang sadayananya kantenan upami kieu mah nah cenah make jeung guru istighfar da teu boga dosa komo lamun kitu mah eta mah ciri jalma anu putus harapan tina rahmat Allah beh dituna nyaeta jalma anu paeh hate. Anu paeh hatena teh nah jeung guru istighfar sagala da urang mah teu boga dosa paeh hatena ari kitu teh. Diantawisna ibu jalma anu paeh hatena teh nyaeta boro-boro teu dipenta oge teu me hatena paeh boro-boro diajak boro-boro teu diajak oge teu daek kana kahadean paeh hatena teh. Boro-boro teu dipenta tak kitu boro-boro teu salah boga salah oge jauh kana istighfar kitunya jauh kana minta hampura. Jadi orang teu kudu boga salah wae deuk minta hampura mah. Para ibu sadayana kira-kira ya hayang hirup amun hayang hirup ya kira-kira lamun ibu dipenta hampura eudeuk ngahampura mah ciri hirup hatena mah bakal ngahampura. Kumaha mun jalma nu paeh hatena boro-boro dipenta aing mah boro-boro teu dipenta ge teu hayang aing ngahampura ka si eta paeh hatena. Ari jalma anu paeh hatena teh nyaeta qaid ibu. Maksudna paeh hatena di dinya teh nyaeta ari nu paeh kumaha ibu? Anu paeh mah kumaha? Jalma anu paeh hatena mah Bu ciga naon? Angin ti kidul ka bawah kaki, angin ti kidul ka kaler ka bawah ka kaler, angin ti kaler ka kidul ka bawah ka kidul, angin ti kulon ka wetan ka bawah ka wetan. Eta teh paeh hatena kumaha ceuk omak we. Kumaha ceuk cai ka kaler ngilu ka gitu Bu. Kumaha urang mah kumaha usumna we, kumaha zaman disebutna teh nya nuturkeun zaman we urang mah ayeuna mah zaman teu ngararaji. Tah, teu usum ngaji mah ayeuna usumna ge tiktokan. Tah paeh hatena. Ari nutur-nutur zaman mah, da lain kudu nuturkeun zaman, tapi kudu nuturkeun Al-Qur'an, kudu nuturkeun Al-Qur'an, kudu nuturkeun Al-Hadis. Lain Qur'an kudu nuturkeun zaman, tapi zaman kudu nuturkeun kana Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Tah diatawisna kitu Bu. Nya. Nah, Ibu. Nah, doma nuturkeun nu ngangon atawa nu ngangon nuturkeun doma? Hah? Doma nuturkeun nu ngangon atawa nu ngangon nuturkeun doma? Kumargi sok besi kaduhung Ibu. Cenah kaduhung mah tarati heula, osok ti heula lamun nuntun doma. Mana ditubruk. Nya, ditubruk. Tah para ibu sadayana sakali deui mudah-mudahan urang sadayana sing ulah janten jalma anu putus harapan tina rahmat Allah sakira-kira aya hampuraeun mah hampura urangnya tong boro-boro teu dipenta ge kudu ngahampura mah kitu nya atanapi teu dipenta oge kudu ngaduakeun mah kitu nya kudu ngaduakeun mah upami teu di nah maka jeung kudu ngaduakeun da urang mah teu dipenta. Nah gitu sapertos dinu ieu Ibu sapertos dinu ngantunkeun
Nah, teu datang tahlilan, ada teu dionang, kok semua paeh wes ya. Ari mamun maneh paeh di tahlilan ku nya di tahlilan ku batur daek gitu. Nah, gitu. Teu kudu dionang, ibu aya nu maot mah datang we kalau bari barang kirim mah. Ngan ulah barang kirim bari ngadoa. Ngadoakeun datang we nah. Gitu. Datang. Bajar maneh teh, urang mah teu tahlil da teu dionang. Teu dionang oge ibu ciri jalma anu hirup hate we dituna meureunana bae dawuh nu adan teu ka masjid oge. Sia adan sing hideng. Kitu nya. Atanapi lamun subuh bae dawuh nu ngahudangkeun. Eueuh nu ngahudangkeun. Keun bae teu hudang oge. Nya doraka saha da maneh nu doraka. Lain nu ngahudang majar maneh teh eueuh nu ngahudangkeun. Hudangkeun ku maneh. Nah gitu ulang ada lagu nu ngahudangkeun. Pan ari hayam mah ibu, ari hayam mah jam 4 geus kongkorongok, jam 3 ge kadang geus aya nu kongkorongok eta hayam. Ngan alamun aya jelema jam 6 masih keneh sare keneh sing era ku Gusti Allah lain hayam. Manya era ku hayam. Nya mun leumpang teh punten hayam ni isin ku hayam. Nya ku Gusti Allah balikan deui. Nya kade beusi di dieu deui ibu nya anu caramah anu ngobrol cik atuh pabeureun mah ceramah teu bisa ulah-ulah lamun aya jelema batur ceramah ieu ngobrol berarti sing era we ku Allah. Naon jeung kudu ceramah sagala. Emut ibu sim kuring kapungkurnya aya hiji ieu Bu aya nama seueur aliran naon cenah? Seueur aliran sesat aya nama. Seueur kumargi dina TV dina televisi oge sok aya diberitakeun seueur aliran sesat, aliran anu mencok, anu melenceng, seueur aliran anu aliran-aliran anu sararesna mah anu urang teu ngarti, sararesna mah da maranehna mah jeung elmuna sabenerna mah nya. Ya mulai batur ulah wakan nyesatkeun ka batur teh biheung teuing urang nu salah biheung teuing. Naon sababna? Tingali heula pan kantos eta oge ibu. Kantos ibu, ari jelema era ku hayam mah sesat atuh. Nya era ku hayam ku Gusti Allah. Kantos ibu abdi cenah wios cenah ajengan aya jalmi bade angkat dinten Jumaah ka panyabaan. Wios cenah ajengan abdi angkat ka panyabaan dinten Jumaah wios cenah asal ulah kapiheulaan mun tiasa mah saena ulah kapiheulaan ku panan pok. Nya atanapi ulah kapiheulaan ku pajar kitu nya ku panan poe. Ari manehna maksa wae kabeurangan ini teu caritana di jalan macet ibu. Ini teh poe Jumaah teh nyaba. Di jalan teh macet. Di jalan teh macet, cenah macet heugeus 10:30 ka jam 11 nakeun tepikeun ka 11:30 eta mobil masih keneh dina mobil bus. Saboro-boro tepi ka tujuan. Aya we masjid di sisi jalan, Masjid Agung di Parapatan sisi jalan Agung teh. Eta masjid teh Mana teh kiri we cenah jas kedeung deui kagok daripada teh Jumaah urang teh maning keneh Jumaahan we cenah di dieu da lain di jalan di masjid. Asup we kadinya pas ngong adan. Pas asup kadinya ngong adan. Alhamdulillah masih keneh cenah ya. Masih keneh ka ieu. Masih keneh naon? Masih keneh beres we. Beres pan adan teh 2 kali biasana mah. Beres beres adan. Nah, manehna batur masarolat manehna mah kalah ka diuk we kieu. Diuk we. Batur mah adan, ieu mah diuk we ngajentul. Tah, ngajentul dugikeun ka adan deui. Adan deui. Beres kitu aya nu qomat. Beres kitu aya nu qomat. Manehna teh dihudangkeun. Mang. Hudang. Mang. Sing horeng nunutan. Nunutan. Pas nangtung we salat. Balik ka lemurna ieu mah. Balik ka imah, galecok ka mitohana, ka pibesanunana. Di eta mah nya di daerah eta cenanya eta masjid sakitu gedena aliranana sesat. Naon aliran sesat teh naon? Eta abdi Jumaahan adan langsung komat langsung salat da eueuh hutbahan. Lain eueuh hutbah sia molor.
lain eueuh khutbah. Naon bedana jeung ibu-ibu? Nya sim kuring geus-geusan adek ngeusan, uluk salam dek ngeusan, sok-sok geradar-dar ngaji teh. Lain na can dimimitian, lain can dimimitian ngajina. Pas asup langsung nunutan eta teh. Meni terehnya ngaji teh cenah langsung salat, langsung pengajian teh. Lain teh eta bahaya anu nunutan teh. Lain batur nu sesat sia nunutan tah. Gitunya. Jadi sakali deui nu penting ieu pangaosan dina ieu pangaosan urang hirupkeun heula hate. Urang hirupkeun heula hatena naon margina? Margi aya hiji tukang dagang. Nah, cenah ieu mah anu tukang dagang. Nah, ieu mah anu balanya teh ngan nganyuk jeung nganyuk we cenah ka abdi teh. Eta mah isu keneh dianyukan geus tepikeun ka sore teh tanu nganyuk meuni murubut. Padahal da abdi teh ngaji osok. Nah, ari dina pangajian teh sing horeng nunutan penasaran ditanyakeun, "Ceuk nah bet nganyuk wae ka warung teh, kayak ngadagoan si Ece eta hudang." Lain nganyuk, ngadadago ada bongan nunutan di warungna atuh. Lain nya gitu nya. Lain teu deuk meuli teh ngan nunutan wae. Jelema nunutan mah rugi, Ibu, masyaallah nya. Disebutna teh naon? Disebutna teh trang kolentrang. Silonok pae. Pae hatena anu nunutan mah kaneh. Nya, batur mah sholawat, batur mah zikir, batur mah istighfar, batur mah maca sholawat, maca tasbih, ieu mah kalah trang kolentrang. Silonok pae nunutan mesat gobrang. Nya kana nunutan. Nah gitu, Bu. Dengan nunutannya. Ente siap ngaosnya. Allah ngadawu dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah. Sok sali deui ya. Sali deui kudu begitu eureun langsung Allah gitu nya, Bu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tah gitu rada pantes atuh. Nah, Ibu, kullu kalamin lahu labdul jalalah fahuwa dzikrun. Sakur ibu nyebut-nyebut jenengan Gusti Allah eta teh zikir, selap-selap, selip-selip jenengan Allah teh. Komo dina ngaos Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Setiap zikir sekali di Pasihan Ganyaran 10 di Pasihan Ganyaran 10 siki. 10 lain 10 kali. Sami sareng 10 kali. Nya, Bu. Kulo bi asaliha sakur kahadean eta 10 kali lipat. Diampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Matak aya pasantren Ibu di Banten mah nya. Di Banten mah pasantren Ibu bade santri lila, bade santri nu tos tahunan, bade santri anyar, bade istri, bade pamegat. Upami dongkap ka pasantren eta dipiwarang maca lafaz Allah sok. Begitu bade teras ka mana atuh ieu teh abdi teh ieu teh ngajajabkeun murang kali orang ngaos di dieu. Oh, orang masantren mangga atuh sok bacakeun lafaz Allah terus we Allah. Aya nu 1000 kali, aya nu 100 kali, anu 10.000 kali, bahkan aya nu 124.000 kali Ibu. Maca lafaz Allah. Eta Bu, ajenganana kiaina anu nitah maca lafaz Allah eta begitu Allah eta kiaina tara ka mana Ibu, tapi mun ngahajina 5 tahun istrina 4 nya mantap. Lamun aya anu Allah kawin deui tong aneh naon sababna ti Gusti Allah kenging nyuhunkeun ti saha ti Gusti Allah kenging nyuhunkeun ti Gusti Allah nya Allah talamun salaki Ibu di bumi Allah berarti hayang nyanung gitu
Lain ulah teh. Lapada Allah, lahul aja. Ibu terang jalma sabar. Ibu atos jadi jalmi sabar tacan. Tacan? Jalmi sabar teh bisa jadi jelma sabar kumari sabar teh apal. Jalmi sabar teh nyaeta istri anu sabar, pamegat anu sabar nyaeta anu sok nyebut-nyebut, nyebat-nyebat, nyambit-nyambit jenengan Gusti Allah. Nya nyelap-nyelap Gusti Allah kayak enjingnya diantosan ku abdi insya Allah. Nya sebut-sebut aja jenengan Gusti Allah. Pas budak dititah balanya kalah kaleungit duitna astagfirullah misalna budak teh titah balanya mama artosna ragrag misalna artosna insya duka ka mana astagfirullah sebut jenengan Gusti Allah sajalma anu nyebut jenengan Gusti Allah eta disebut jalma abdi mah dadeuk sabar cenah jempe we lain sabar nu jempe mah pego tamang nya nya lain sabar atuh anu sabar teh anu nyebut nyebat nyabit jenengan Gusti Allah cik ari ibu calik di masjid calik dina pangaosan dikeresakeun ku saha tah eta jalma sabar nyebut jenengan Gusti Allah ulah naon ulah jangan menutup diri untuk menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya dalam keadaan apapun terutama kerjalma anu seur kasusah seur kabi nete semblek nincak hirup teuneut paeh gitu salah kieu lain kumahanya nete semplek nincak semplat kitu salah kieu lain teu ku hanteu nya istilahna tah komo sebut jenengan Gusti Allah cik ibu bade naros upami ibu maca astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sok tuturkeun astagfirullahaladzim heup tah ibu basa maca istighfar ingat kana naon ibu maca istighfar ingat kana naon sok sakali deui astagfirullahaladzim bari peureum geura sok astagfirullahaladzim sok ibu ingat kana naon ingat tah kade ibu bisi ibu teh bodoh katoto bisi ibu bodoh katoto loyo manya istighfar ingat kana dosa aing mah saha guruna sok datangkeun guruna ka dieu Allah ingat na ka Gusti karek dihampura dosa ku Gusti lamun ibu ingat kana dosa dihampura dosa ku saha manya ari ingat kana dosa ari dihampura ku Gusti Allah nya ingat na ka Gusti sekali deui astagfirullahaladzim inget tak ka saha ka Gusti kade bisi istighfar inget kana dosa ibu ya dalilna sakali deui fadhkuruni adkur geura sing inget ka kaula maka ku kaula dihampu hartina teh kitu nya bilih ibu teh nyaeta alhamdulillah dina waktos nu ayeuna nyaeta ibu teh dipilih janten jalmi anu deuk dikaluarkeun ku Gusti Allah tina jajaran jelema anu ibu hayang ayeuna di absen jelema bodoh wungkul di absen heuk ibu ka absen hayang tuh di absen ibu teh edek dijantenkeun jalmi anu pinter mata hadir dina pangaosan ku Allah dipilih ku Allah ditakdirkeun supaya ulah jadi jalma anu bodoh nya kita tidak tahu ulah jadi jalma anu bingung ulah jadi jalma anu susah ulah jadi jalma anu sedih tapi kudu janten jalmi anu bahagia dunya sareng akhirat sakali deui cek ibu teh kieu aya nu calalair aya alhamdulillah inget kana naon kade mesti inget kana cair tuh salah ibu bilih salah alamat
kemana 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 atuh salah alamat ieu teh naon pasapeker teh beuteung disada. Hah? Ya, ingat ka Gusti? Kuduna teh ingat ka Gusti Allah moal salah alamat atuh Ibu. Upami maca istighfar. Upami maca alhamdulillah. Ya mah kimaha? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat kana cair. Nya, ari ka Gusti Allah na po. Kuduna ge ingetna ka Gusti Allah anu parantos maparin eta kanikmatan anu parantos ngalancarkeun kana kacairan. Nah, kacairan. Nah, gitu, Bu. Nah, jadi sari deui. Sapertoskeun ayeuna ngaos tasbih. Ngaos naon deui? Ngaos tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kade bisi la ilaha illallah ingat kapopotongan. Kade, naon sababna? Sabab didinya kuduna urang ingat ka Gusti Allah. Kuduna ingat ka Gusti Allah anu hak ibadahan anu disejak ku sahabe mah jeung nu ngayakeun urang jeung sarare. Ingetna kadinya. Nah karek azkurkum. Dina eta dina azkurkumnya hayang Ibu pitulung Allah hayang. Sanu embung kabeh oge hayang. Boro-boro anu nyeunghap. Boro-boro hayang pitulung Allah mah. Boro-boro nu hudang anu sarege hayang pitulung Allah mah nya. Tah sajalma anu hayang pitulung Allah. Maka kudu kumaha cenah Ibu? Kudu dikir nate kudu taat ka Gusti. Kudu taat ka Gusti Allah. Kudu taat ka Gusti Allah. Jadi pitulung Allah nisbatna ka jalma anu taat. Bentukna pitulung Allah. Nah, bentukna ya. Bentukna pitulung Allah teh di antawisna Ibu, bentukna pitulung Allah teh di antawisna kieu urang bisa ngahampura ka jalma anu salah tah eta teh pitulung Allah keur urang. Sali deui urang teh ngahampura jalma teh salah ka urang teh diham tah eta teh pitulung Allah keur urang gitu. Hiji eta. Kadua bentukna pitulung Allah teh sapertos kieu jelema teh itu teh goreng tapi jelema teh goreng kalakuanana tapi hate urang teh bet alus sangka tah eta pitulung Allah keur urang. Jadi alus sangka ka batur asupna teh ka eta teh pitulung Allah. Qadru itu qatil taat qadru itu qatil abdi ala taat pitulung Allah teh nyaeta sakira-kira kamampuhan hiji jalma berbakti ka Gusti Allah. Misalnya orang teh dicarekan teu ngalawan, tah eta teh teu ngalawan eta teh bentuk pitulung Allah. Atana gitu. Ulah kumaha? Ulah sarwana carekan deui. Terus naon deui? Carekan da situ nanyarekan, carekan da situ na bager bere deui we kurang teh. Di situ na dipeditan deui sarua edana. Pitulung Allah mah kieu Ibu. Pitulung Allah mah geus puguh jelema teh tarananya ditanya we kurang teh eta teh pitulung Allah bener osok kitu Ibu osok sakapeung meureun. Nah, kudu osok atuh. Kudu nyuhunkeun pitulungna ka Gusti Allah keun we da Allah nu nulungan kitu nya. Nah, gitu. Jelema teh dolim ka urang teh kalah ku urang teh didoakeun. Nipu ka urang teh misalna bahkan ngagarong misalna. Nipu ka urang teh jalma teh eta teh nipu ka urang teh kalah didoakeun ya Allah mugi-mugi eta jalmi anu nipu ka abdi sing dipaparing kabahagiaan dihampura dosana dunya akhirat dipaparing kabahagiaan dosa dipaparing kabahagiaan putrana satujuh turunan manehanana sareng para putrana keluargana dunya akhirat hese jalma kitu teh ayeuna teh kalah didoa anu dolim anu nipu kalah didoa kalau ka didoakeun teu baleng cenah kumaha mun didoakeun teu baleng sarua gelona sing meleg sia. Eta teh sarua gelona teman. Sok Ibu di atawisna bentuk-bentuk pitulung Allah pan tadi teh lamun urang hayang ditulungan ku Allah, urang kudu taat hate urang ka Gusti Allah, Bu. Masya Allah. Gusti Allah mah Bu, jalema maraksiat oge nya eta mah jelema daroraka oge ka Gusti Allah, idi rizkiana ku Gusti Allah mah nya. Leres kitu? Bener Bu. Sakitu jelema teh
tarasi banget gering mah dicageurkeun Gusti Allah teh gitunya dia di rizkian anger ku Gusti Allah mah masing jelema anu naon masing jelema tara siba di rizkian Gusti Allah mah cik lamun ibu ya mah jelema teh dititah teu daek wae edeuk dibere moal moalnya dititah tapi teu ngagugu ibu boga misalnya dibere mah eta nu anu kedul teh tuh pan moal nyebutna oge eta teh ciri-ciri naon ciri-ciri urang mah masih keneh jauh jeung Gusti Allah atuh itu Bu lamun gering dek diteang teh eta nu ngewaeun ka urang teang mah moal teh hararayang teuing cenah aing mah yang nu ngewaeun ka aing cenah kade ibu eta teh kudu naon kudu kurang teh dianggo kudu kurang teh dianggo pangaosan maksudna pangaosan teh ngaos teh lain ngan saukur ingkigna dohirna wungkul tapi kudu ngaji jeung dohir jeung batina urang kudu ngaji cing kumaha kadahna ibu kanu kumaha kadahna urang ngalaksanakeun taat batin urang bakti batin urang ka Allah Subhanahu wa taala faqala Rasulullah SAW faqala Ibnu Abbas man udkurni bi taati udkurum bi bangunati nya lamun hayang pitulung Allah kudu daek ta contohan ulah contohannya ya contoh nah meni karaos deui ibi teh ieu teh meni asalna mah meni ciga Elizabeth dangdana teh nah ri ayeuna meni ciga jaba samping kebat tilu dibulankeun di hararudung di hayayudun gitu nya naon muyungkung lamun hayam mah geus dipencit nu muyung kitu mah ceuk kunaon deui ieu pugu karaos karaos eta teh seueur nu karaos teh eta teh hiji peringatan ti Allah Subhanahu wa taala lain kudu muyungkung tapi kudu urang teh kudu leuwih ningkatkeun dina ibadah sabenerna mah bilih aya wuduna ngawitan tina wuduna kudu leres teras atuh salatna kada leres neme panyakit teh di imah teh di panyakit teh di bumi teh sakalian gering mah atuh naha sakalian gering mah salatna kudu awal waktu contoh nu gering misalna jelema teh keur gering ari adan hare-hare komat hare-hare engkewe cenah diakhirkeun salat teh matak begitu nyuhunkeun ka Allah ya Allah sageurkeun sehatkeun mugi abdi nyuhunkeun kasehatan engkewe sareupna ceuk Allah teh da maneh oge kana parentah kaula kana parentah kami di haizkun nya da sakur da jalma anu ngengke kana anu wajib anu 5 waktu khusus namanya ta eta oge ngengke bakal diengkekeun rezekina sehat kasehatanana ge ku Gusti Allah. Coba tuh sekalian teu ngarareunah mah waktu salatna kudu rada awal keneh nya sekalian atanapi sekalian menang ka susah menang ka bingung menang ka sedih kitu nya sekalian mah keun we disebutkeun naon ku batur tumeng oge naon tumeng naon ta eta nya tumeng cenah nya sakalian boga kasedih mah sakalian boga pangabutuh kasusah kanyeri kapeurih mah tah atuh ke geus senang mah biasa deui we ciga batur deui gitu ciga baheula deui sakalian pan urang mah kitu aya nu nyanaroskeun kenal ka Gusti Allah terang teh ka Gusti Allah marifat teh ka Gusti Allah marifat kumaha marifat maneh eta lamun aing keur susah sok inget ka Gusti Allah teh kitu we urang mah geus hari keur senang nya kitu teh ciga maneh hari keur senang mah poho nah kitu nya nya sakalian keur bingung mah keur susah tah ayeuna pan urang teh keur hoyong naon hoyong putru anu saro kumaha doana mangga tuturkeun simkuring bismillahirrahmanirrahim mangga ya Allah nun Gusti Allah mugi-mugi putra putu abdi sing ulah ciga abdi ngas kitu ngaduana da bohana atuh kaberangan wae subuhna gitu nah hayang kitu boga anak incu ciga urang kedulna ulah ciga abdi geus sakitu we cukup eta teh bahasa Arabna rabbi a'li muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa eta teh ya doana itu
nya ulah tuturubun keur makolotna tara ka masjid anakna ge sieun ku panto masih teh nya geus dua anak gitu ya Allah mugi-mugi budak abdi masih ulah ciga abdi geus sakitu lah ulah tereh nah tanya ngelah singkat padat eta mah singkat padat gitu tah para ibu sadaya ngadua urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala ke ya kade upami orang inget ka Allah teh nyaeta kana naon ku istighfar maka bakal adgurkum bakal dibales ku Allah ku pangampura upami orang inget ka Allah teh ya teh Gusti Allah anu ngerasakeun kieu teh maka orang bakal hirup bakal aya manfaatna ibu upami abdi teh dongkap ka dieu teh dikeresakeun ku kudrat jeung iradatna Allah nya tah kitu nya ku kudrat jeung iradatna Gusti Allah tah ieu teh nu aya ieu teh ya anu aya kieu teh anu kaboga abdi teh abdi boga itu boga nu dikaler si jabrik di pipir si jamrong di kolong teh ieu teh nya anu didodorong pedah bensinan oge nya tah eta oge ieu teh padol ti Gusti karunia ti Gusti sebut-sebut jenengan Gusti Allah di dinya maka hirup bakal jadi jelema anu ikhlas lamun urang sagala rupa dikembalikeun ka Gusti Allah salajengna lamun urang nyaho kana yen Gusti Allah teh eta teh anu ingat yen Gusti Allah anu tukang mulak-malik kana hate ari hate urang dibulak-balikna ku usaha ku Gusti ya muqallibal qulub ya Allah anu tukang ngambulak-balik hate sabit qalbi mugi Gusti netepkeun kana hate abdi bil imani ku kaima ku kana kaimana maka bakal langsung leungit ka susah jeung kabingung harita keneh ya muqallibal qulub wal absar sabit qalbi ala dinika wala taatika mugi Gusti netepkeun ka abdi jadi jalmi anu resep kana kasae nya lamun hatena resep kana kalusan leungit ka susah jeung kabingung harita keneh nah gitu sakali salajengna ingat ka Gusti Allah na ya ingat ka Gusti Allah na ku kaima ya Allah anu kawasa netepkeun iman abdi dina hate abdi maka bakal dipaparin kanikmatan di dunia jeung di akhirat kitu nya salajengna para ibu sadayana upami jalmi inget ka Gusti Allah yen Allah aya dina hatena maka eta jalma bakal dileungitkeun naon hahalang tina hate hahalang teh naon ibu tos terang teh acan hahalang ibu kaca di bumi aya nu ngahalangan ku naon hahalangna jadi rumeuk kitu nah lamun beungeut maneh rumeuk eta beungeut cika cengcelengan lohong cika cengcelengan ieu cika kotak amal gitu nya eta teh rumeuk lamun beungeut rumeuk berarti hatena aya nu ngahalang naon nu ngahalangan hate naon nu ngahalangan kana hate kakeheul teh ngahalangan kana hate hasud dengki ka batur lamun batur cair meuni keheul batur cair teh keheul lain ari aing iraha atuh keheul aya kadua alhamdulillah Gusti peupeurieun si eta teh ku abdi teu bisa teu dibere alhamdulillah atuh Gusti eta kusaha we nu merena atuh geuning seuri kitu nya kudu nama atuh peupeurieun ku urang teh dibere atuh Gusti alhamdulillah kuduna teh kitu eta teh naon hahalang dina hate ibu halang dina hate teh anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah kana datangna rahmat jeung pangampura Allah halang dina hate naon deui halang dina hate teh nyaeta resep kana perkara dunya teu resep kana perkara nanahaon akhirat nu penting mah di dunya heula hatena kahalangan teh nu penting mah di dunya we heulakeun da akhirat mah kumaha engke disebutna ge hari sia
gitu ya. Nu penting mah urang mah di dunya namanya dek maisan yasin. Dek nguluban kulhu. Eta teh geuwat ibu kudu diistighfaran kalimah kitu teh. Bahasa kitu teh eta teh bahasa ngahalangan kana bahasa ngahalangan kana teh nu penting cenah di dunya heula. Nu penting mah di dunya, nu penting mah ke di akhirat mah kumaha engke. Auzubillahi min dzalik. Tah ieu para ibu sadayana anu papedut hate teh hahalang na hate nu akhirna eta jalma nu kahalangan hatena di dunya teu beunghar di akhirat miskin. Amit-amit. Nah, anu katilu kaopatna nyaeta hayang katangar wae kuba dina penampilan ibu hayang katangar ku batur teu kaop disebutkeun baju teh kurang alus geuwat ganti. Nah, matak nyebutkeun kurang alus ge hayangeun da teh. Matak nyebutkeun goreng ge matak nyebutkeun goreng patut ge hayangeun. Nah, baju teh meni goreng patut kitu hayangeun da teh. Nah, geuwat diganti. Nya teh kaop aya nyebutkeun jadi hayang katangar dina naon? Dina dangdanan meni purat purilit pupuihan dina hareupeun ka calomari teh. Ari jika keluar kaburuan cek mitohana teh hayang utah eta nu dangdan. Da langsung balik deui di laanan pokona manaon ge. Di laanan eta teh nah eta kahalangan hatena. Kuduna diikhlaskeun we. Diikhlaskeun beung teuing. Nyakeun we ibu kami tohatekeun we kitu ngahina ka abdi ka saeulah ka Gusti Allah we ngahina lah kitu nya. Nah, salajengna atuh salajengna para ibu sadaya zikir ka Allah Subhanahu wa taala disarengan ku keimanan kalawan keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala eta ngaleungitkeun kana kamunafikan kana hahalang anu aya di jero ngarah leungit kamunafikanana. Munafik, kumaha munafik teh ibu? Kumaha munafik teh? Anu kahiji saur Kangjeng Rasul nu pangheulana dileungitkeun teh kamunafikan. Kamunafikan teh nyaeta ceuk tadi teh hayang alus naon? Kamunafikan teh nyaeta hayang disebut alus ku jelema nu ria teh anu ria teh. Salajengna hayang leungit ka anu tina zikir eta teh tina zikir ka Gusti Allah ku kalimatul iman terutami ku kalimat thayyibah la ilaha illallah bari iman bari yakin ka Gusti Allah nyaeta anu kaduana nyaeta wahisnun minasyaiton jeung diraksa dijaga tina setan diraksa dijaga tina pangajak pangolo panipuan setan anu mana setan mah ibu ciga naon disebut teh ciga ngusapan padahal bari neke eta ciga naon ciga muji ciga ngaleng padahal bari nengkas. Ciga mere padahal bari ciga mere meni bagur nanyakeun bade masihan acis ieu teh. Nah ari geus 2 bulan 2 bulan kemudian nunungguan neneangan nagih jaba nagihna teh teu meunang eueuh si koplok. Kitu nya. Ari basa eta meni asong-asong. Meni asong-asong ieu mere keun weh kumaha engke mayarna mah nyantai mayarna mah. Nah ari nagihna kuat ka disusul ka kebon. Eta nu nagihna eta. Jadi eta teh setan jaba kudu dileuwihan majar maneh teh. Leuwihan we ku roromeheun tah. Nya kade. Nya eta teh setan disebutna teh disebut azla rizun min amali setan ciga nyaah padahal ciga nyaah ciga nulungan padahal ngajongklokeun eta teh ciga nulungan padahal ngajongklokeun benten ibu sareng bentukna rahmat sareng pitulung
cigana teu nyaah dari inung bapak ka anak ciga teu nyaah padahal mah deudeuh, padahal mah karunya gitu Bu. Teu dibere teh karunya gitu nya. Gitu nya. Minasyaiton, hisnun minasyaiton. La ilaha illallah janten pangraksa tina setan. Diraksa dijaga tina setan. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sakitu heula. Tah 5 ayat dugikeun kadinya ayat awal Al-Baqarah upami kurang diaoskeun insyaallah insyaallah nungtun kana akhlakul karimah, akhlak anu sesuai sareng aturan Allah. Cobi upami kurang ditelaah maknana isina ditelisik misalnya isina eta surat awal surat Al-Baqarah miwarang naon? Miwarang orang janten jalmi anu iman sareng ngalaksanakeun sholat sareng daek ngarapkakeun daek soda. Masya Allah eta anu naon anu melak cabe eta isuk-isuk ini balik bahkan tepikeun ka datang balik sore bari ini teh teu laengoh eta teh ngakod naon teh ngakod emer ngakod telebung tolomong naon ari aya eta oge anu digebugan punukna teh merendeuk ngakod teng mitohana ka akod ieu mah aing sia ulah ai sugan teh teng tadi mah di dinya ngaranna mitohana lain sugan teh da ngarungunuk di dinya biasana oge ieu mah nabet ngakod urang nah eta ibu kabayang lamun melak cabe heug teu diteang teh boro-boro disemprot boro-boro bakal cigana buah nage teu diarep-arep tama iya zikir ibu zikir teh kudu digemuk kudu disemprot ngarah buahna aya arep keuneun ya buahna teh zikir teh nya Bu. Naon atuh buahna zikir? Buahna zikir teh ibu cinta na Allah ka makhlukna, makhluk cinta ka Gusti Allah. Eta zikir teh. Amun orang zikir ka Gusti Allah, Allah bakal mika cinta. Ngan memeh buahan cinta lir sauk. Ulah waka hayang buahan lamun eta zikirna teu digemuk. Ngalengit-lengitkeun heula panyakitna. Di atawisna salat teh pepelakan lamun hayang buahan kudu digemuk eta salat teh. Kumaha ngagemukna? Jadi ku nganyahokeun kana rukun-rukun syarat-syarat jeung batalna salat nya. Kudu nganyahokeun kana rukun jeung syarat salat. Eta salat. Ayeuna urang edek salatna hayang buahan. Buahna salat teh kayakinan tapi teu bener rukuna, sujudna, syaratna ge teu apal, syarat salatna. Nah, kembali anu tadi teras ayeuna kudu nyaho urang kana rukun salat, syarat sahna, syarat wajibna salat kudu terangnya. Anu ka dua Al-Qur'an oge maca Al-Qur'an oge pepelakan bade Fatihahna bade kulhuna bade kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas nya eta ge buahna teh akhlak anu sae nya akhlak anu sae ibu hoyong putra putu akhlakna sae nya kedah tiasaeun ngaos Al-Qur'an papada goreng oge bakal bisaeun ngomean bakal bisaeun ngomean papada goreng oge eta akhlakna teh ya papada salah anu bisa maca Qur'an mah lamun salah bisa ngomean sorangan
Nah, aya bisa ngomongin sorangan kepada salah oge gitu. Da bisa teh ya maca ngomean petak Bu anu bisa salah bisaeun ngomean lamun anu teu bisa heug salah lapur tah mah ngaripuhkeun batur hese ngomeanana kudu muruhan meureun ka batur. Nah, kudu digemuk atuh Al-Qur'an oge kumaha cara ngagemukna Al-Qur'an Bu? Bu, maca Al-Qur'an teh kudu digemuk atarapi kudu disemprot. Kumaha carana? Nyaeta kudu nganyahokeun kana aturan-aturan kana aturan-aturan maca Al-Qur'an, kana rukun maca rukun maca Qur'an, rukun kana rukun maca Qur'an, kana syarat sahna, kana rukun tajwid, kana syarat sahna maca Qur'an gitu nya aya rukun aya syaratna Bu sami. Nah gitunya. Hah? Aduh. Salajengna anu katilu dikir oge pepelakan wiridan saberos dikir saberos baca istighfar nya aya rukuna eta oge atanapi aya gemukna. Gemuk dikir oge upami hoyong buahan nyaeta kudu digemuk Bu. Digemukna nyaeta ku nganyahokeun kana syarat-syarat dikir atanapi kana syarat-syarat kana rukun dikir aya rukun dikir kan tenan Ibu rukun zikir atanapi kana syarat-syaratna dikir salah sawiosna nganyahokeun kana salah sawiosna nyaeta kudu tobat heula naon cenah kudu tobat heula nu kahiji kudu maca istighfar salah nu kadua kadang ngaos sholawat ngaos sholawat salajengna ulah kieu ayeuna zikir we misalna ari tobat encan terus maca sholawat tara nah gitunya sareng kadah naon deui kedah robito terang robito teh nyaeta kedah gaduh perjanji kedah gaduh taklian naon kedah gaduh tatali batin sareng guru sareng jalmi anu soleh kedah gaduh tatali batin jeung jalma anu soleh gitu gaduh tatali batin teh kumaha kedah gaduh tatali batin teh kedah robito misalnya salami dikir teh urang teh hoyong dianterkeun misalnya urang teh kieu lah urang teh dekat Jakarta tapi contohna urang teh dekat Jakarta tapi moal mungkin leumpang jeung moal mungkin urang mawa mobil mah da teu boga nya teu boga mobil atanapi teu mungkin kapaksa atanapi moal mungkin eta mobil dicai atahan kapaksa nyaeta sangat-sangat lain kapaksa naon terpaksa ku kabutuh nyaeta urang naik kana mobil atawa meuli bensin kabatur atawa namal ban nah gitu kabatur kajalma anu ahli namal ahli bensin jeung ahli nyupir gitu dah tawisna. Jadi masing sakumaha eta bos abdi mah da presiden cenah ieu teh bade ka mana bade ka Amerika terus kumaha atuh ayeuna cik nginjem kapal jik jalankeun ku sorangan mun teu tibeubeut abong nya anger we ku ngabutuhkeun kana pilot nu ahlina zikir mah kitu Bu. Jadi abdi zikir cenah ieu maksud tujuanana mana hoyong kenging ridho Allah ke kudu aya anu mah kudu aya anu mawa moal bisa langsung saha nu mawana nyaeta guru anu mawana guru anu parantos tembus anu caket ka Gusti Allah gitu zikir mah Bu upami urang hoyong naon hoyong zikirna buahan
hoyong zikirna buahan nyaeta kudu nempel. Nyaeta cenah guruna geus maot. Guruna entos maot cenah kumaha atuh. Nah, upami guruna tos maot, Bu. Meureun urang teh baheula teh pernah papanggih jeung guru teh. Jeung yakin guru teh nyaeta seueur ka sae aya hiji pagawean alus anu di pada anu inget urang pada tina pada melan saena guru urang naon anu inget ku anu dipika inget ku urang naon misalna nah sodakohna nah nah berjamaahna nah salat subuhna nah salat maghribna nah salat isyana nah salat asar atau duhurna nah nya gitunya. Nah di antaranya orang emut misalnya ingat ka guru kalau waktu keur mapagahan urang tah salami keur dikir teh. Jadi intina mah kieu Ibu, la ilaha illallah. So. Sorry deh. La ilaha illallah. Eta socana peuremkeun geura so. La ilaha illallah. Tah, eta Ibu Ibu zikir maca la ilaha illallah inget ka saha? Moal bisa tuh Ibu. Nya moal bisa inget ka Gusti Allah. Nah iya Ibu anu perlu tungtunan teh dina zikir mah. Hah? Sok loba anu nyebutkeun dikir teh la ilaha illallah tapi kudu ingetna ka Gusti. Moal bisa, moal. Moal bisa. Saur Gusti Allah wae. Lamun hayang diridoan ku kaula, teangan ridho inung. Da moal bisa langsung hayang diridoan ku Allah mah. Nah, minimal Ibu ingat kana kahadean inung hakikat nama ti Gusti. Kan kumaha inung Bapa kumaha karitu nama. Nya. Jadi kieu Ibu sajal manu hayang dihampura ku Gusti Allah kudu ngahampura atuh cenah kasalakina. Kudu ngahampura ka majikanana, kudu ngahampura ka nya gitu kudu minta hampura. Karek diridoan ku Allah lamun diridoan ku salah. Manya minta ridho Allah oge. Ibu ceceleuweungan we kitu di tengah jalan ya Allah, abdi nyuhungkeun dipikaridho we ku Gusti Allah lain kitu. Da moal diridoan ku Allah ge teu ridho salaki mah. Moal diridoan ku Allah ge teu moal nepi. Jadi Ibu ingetna lain ka Gusti Allah atuh ari kitu mah perjalananana nyaeta inget kana kahadean inung, inget kana kahadean guru, inget kana kahadean jalma-jalma anu karek eta lamun karek urang bakal dibere kahadean seperti kahadean guru-guru urang. Gitu maksudna. Kaberkahanana disebutna. Nah, ari bacaanana la ilaha illallah. Eta bacaanana. Tah ieu loba nu salah teh Bu. Jadi loba nu lamun bare ka mana ece? Eta teh bare ka mana ece meuni gini, bare ka Jakarta. Itu mobil ce, bae dek ka Jakarta we urang mah. Nah, ibu iya teh naik ke kadinya pedah ngongkos, sakeun bae ngongkos mah atuh. Dek leumpang we. Moal bisa kalau karunya, Bu. Karunya lamun urang, ciga tadi we, maca istighfar. Maca istighfar ari inget kana dosa. Nya. Ari ayeuna maca la ilaha illallah inget ka Gusti? Iya. Maca la beda Ibu. Lamun maca la ilaha illallah inget kana nikmat anu geus dibikeun ku Gusti. Lamun kitu mah rada leuheung. Rada leuheung lamun inget kana kanikmatan nu dibikeun ku Gusti. Ari inget ka Gusti Allah inget kana naonana atuh. Kana ngarunggunukna. Atawa nepi kana ngaburi nyaina. Cik Ibu, pernah teu Ibu simkuring pidato di Banten ya, pernah teu Ibu keur sorangan di bumi. Aya sora teu katingali ka Ibu teh sia. Maneh teh geura salat. Geus aya ngadenge kitu can. Ari eta nu adan teu kadenge. Teh eta teh nita salat kan pedah bonge. Iya, tuh kan. Atawa Ibu teh keur di imah poek di imah teh Ibu keur di imah juga gebrai teh cahaya caang. Eueuh kabel, eueuh stop kontak. Geus pernah kitu can? Naon?
Kapan eta mah listrik mah aya kabelan. Ieu mah eueuh kabel, eueuh stop kontak we. Panan po. Gitu. Juk gebrai teh caang. Tah eta teh panan lain Gusti Allah. Ngan eta panan poe disemprong, dipencerongkeun ku Gusti. Kan kudu make cek ibu kudu make sare. Kudu make syariat lamun ibu ya dikir maca la ilaha illallah inget ka Gusti Allah berarti gering oge ulah ka dokter atuh kitu. Pancek Allah teh kieu kaula geus nitipkeun nya kaula geus nitipkeun obat ka dok minta obat mah tong ka kami tuh ka dokter da eta teh meuli obat mah tong ka Gusti Allah tong ka Gusti Allah meuli obat mah ka dokter. Kalau rumah sakit diperiksa mah gitu. Mentari doge ka indung bapak gitu contohna mah. Jadi sekali deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terakhir. Terus asar tacan. Terakhir. Ibu gaduh presiden teh. Saha presiden ibu teh Jokowi wakil presidennya Kiai Haji Maruf Amin. Leres? Gaduh sekali deh, gaduh presiden teh. Ibu kantos nampi kantos dipasihan teh ku presiden artos. Kantos teh. Sik heula. Pernah teh dibere arcis ku presiden. Tuh. Pernah ngantelang. Komo iya Gusti? Pernah teh dibere duit ku Gusti Allah? Pernah ngante langsung. Eta teh lamun ibu bade ka presiden kudu ka mana heula bade nepungan ka presiden kudu ka mana heula bade ngobrol ka presiden bade nyarekan gepek wae. Lamun presiden salah mah ngan kudu ka mana heula? Kudu ka Kapolsek heula, kudu ka nya KRT KRW ka Kapolsek ka ditu heula. Pek wae dek demo ge ngan kudu kitu heula. Dek menyuarakan suara rakyat pek wae. Komo ieu ka Gusti? Nah, ieu mah jijik ka Gusti Allah we, ari guru diliwat. Yo tatangga diliwat. Dek ka mana maneh teh? Dek ka Gusti Allah. Itu tatangga gering teang heula. Wah, da dek ka Gusti Allah urang. Teu tiasa langsung ibu punten kedah nganggo adab tata cara. Kan tenan ieu zikir ibu. Zikir ya kan tenan. Masya Allah nya. Tahu pami urang nyaeta ngagaduhan kapriyogian ka Gusti Allah. Sok ayeuna ngalangkungan zikir, ngalangkungan istighfar oge, ngalangkungan awasan salat oge, sok ngoperantaraan supados naon? Supados ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sapan tadina mah kieu ieu oge. Atuh lohor tinggal salat, asal tinggal ngong adan tinggal salat, geus jeung kudu ceramah-ceramah sagala rupa keur nahaon. Da moal nyambung jeung Gusti Allah. Ari anak, ari pamajang berekeun bapana nguncung we ka masjid anakna mah antep we teh diajakan, teh dipapagahan salat teh ajakan, teh dipapagahan ngaji. Cik kira-kira ku Allah ditarima moal. Moal ibu naon sawabna? Da meme ditarima ku Gusti Allah teh eta geus dipapagahan can anak pamajikan mana geus diajakan can geus diajakan can. Gitu di ataisna. Gitunya teu semata-mata ayeuna nguncung ka masjid adan naon? Adan sorangan, salat sorangan, qomat sorangan, melekun balik ti masjid keur hees ka masjid deui. Da antep we batur mah. Ente kitu Bu. Ente kitu. Jadi kedah aya naonana? Kedah aya wasilah nya eta ulah pede teh kieu. Gajelengan we cimanuk sakitu mah. Karena jamatan gara angkatna ngarasa salamet, da bisa ngagajelengnya nafsu mah bisa. Ngawahan ti kubang kene. Seok ngagajeleng ka Cimanuk. Ieu mah bakal nepi moal. Kumaha mun ti kecemplung. Gitu nya. Anggar we urang teh kadang nganggo jamatan wasilah rakit parahu kapal atau napi mobil atau motor gitu nya ulah dugikeun ka ayeuna sami ka Gusti Allah ge anggar urang teh kedah nepangan heula
si ulah rasa teu butuh ku doa batur, doa anak, doa pilu anak we gitu. Nya ulah rasa teu butuh kana doa batur oge sami. Mudah-mudahan we atuh ya pangaosan sing janten wasilah kana kenging na urang sadayana kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi bade dugi ka magrib mah kuat ya ngomongna ngari nu ngupingkeun mas nya raoseun. Sakitu anu kahaturkeun mangga urang sasarengan tutup wae ku doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir dauhan Rasulullah SAW sajalma anu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sakali maka dipasihan kasayan 1000 kasae dihampura 1000 do diangkat 1000 darah sok sekali deh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fiqna bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.